kesedi bisa kenana tapi koma golareka talang joran orang Kalijati mon tetan Mama Kelvin bisa kawasap setan ngomong lamun kumaha cenah Mang Ade apel dina malam minggu daerah mah lamun malam minggu cenah kumaha moges meske orang kana ngabongor darasa daek diganggu sok ngadat mun diganggu rengseng gama lamun kumaha cenah ngalamun deui gegadang kata talanjuran ulah kata akhir lanjuran. mana teh nono paksa Mama Kelvin Brot kita balik na isuk tapi kuntung lamun boga kang bogo jujur Mama Nona sing jujur apa lu anu sanggup Mama Kelvin deui tanggung jawab kabu tapi kuntung boga kabogoh Mama Kelvin setengah hati Mama Nono gondor datang kurang pagar gunung geus datang tarang malire tara cenah tara malire ieu cenah teh Mama Kelvin Harewang loba kamelang gasaha inggis dume rek paanggang tungtungna abdi teh bingung Kang Herman teh nonong aya melang teh kieu rasana salajeng masur kemasuk mun nyawang lampa ka tukang brubrek kabeh narembongan haturkeun ka Kang Sana sagala aya Bapak nu Sana. kaalaman Mama Kelvin aturan apa dasta sagala ukur lamunan
baturan cenah Neng. Cobi taksir Anu mana cenah Kang Sana? iya abi abasana Aya di no jangkung alit Ya abdi nu jangkung alit sapira kuna urang kali jati abi hana tekat narik Kang Dono aya apana anis edas moana di tilik eta tigigirana mani langgi moana di tetep gerak apa memen diharap geningan damani sieup eta taksir deui Anu mana deui cenah Neng? iya abi apana Neng Lastri nu herang mencrang Ya abdi nu herang mencerang sapira kuna mamah Neng Lastri tung ka alakatu abi hante ka bandang parang bige teu acan gaduh tonang mau ngisinakeun apa pami bapak mamah nono sok bade nyawa duh hayu urang lempang apa dedi rerendengan Ayo ah. panapige teu acan teh dede gaduh tunanggan Waduh. panapige eta masih ngantring kene pami kasorot neon urang kali jati cahayana geningan enyoyan sor kapayun Seketika sedikingkin salaksaka beratnya enggak hate langgeng nyantel montel wakamun kedapa enggak kasumadang mamanani kaparung ka ujung jaya sumanget orang berjuang wanita rung korban jiwa waktu gabung jangan aduh tetap gimu semu Brot. anu gagah sinar socan kemantra waduduan mamah nono gede
asih ngajak silih tapi kamu kerasa bagja mama kelpi katresna kedua kadedeng asih manena ayeuna katarima Yariji magohan cinta nganukur janji mata akhir manteh nono satu buat Adeta sebayang anyakan ayat nobokan doa waringin dua hati teh nono kapan janji satiarik bela pati Adeta ayah soksan najan air ramah kurang ada bisa hiji tenono Kang Unen ayah sinara soca mama kelapin bahola saksi no pasti hiji ciri gumelar rasa kehemat Kang Ade Bagolo gening anjen ayeuna ukur babasan sing ore anyar loba godaan akhir mana teh nono ngan sauko harapan tinggal lamunan mama kelepin anu bager hai kamalang tadae kanggang kumaha nguntit nah hate melit sanajan dipangpalerkeun kekemelang kanu mulang sanaos dipangpalerkeun Adeta hate hante daek paler di negeri ngalang layung isuk dirung-rung kabingung tawis asih nuju mantel dina pikir kumaha dambus rasa lain ukur dina biui maske dorian sanaus lawas tak hilap gera urang kali jati yang redo mali cinta teh tedaik muda hate galecok apana lastri maruna najana teu kedal apana anis pamona nu cinta aiding kalih teteh pirako anjara teu ngarti tetep saliwat
sadaya kanggo salira no dipicinata abi miasih salira ulah rek tebih gerak rame ulah caya arudi neng lastri salira kedah percaya ulah rek inggis salira teu dipicinta tawis socana tah ieu cincin